ahabuka ijlala wa ma bika qudratun alayya walakin mil'u aini habibuha asika ulaka anjen kapatri najroati ngagungkeun kula ka anjeun asli tina sanubari ngan teu bisa kula jujur lewat kata nu ditutur sabab ieu awak sakujur bingahna henteu kaukur kur bisa malingkeun hate sadar diri jeung malire abdi mah saukur istri nu henteu gaduh pangarti tapi deras ngahujanan cai soca ngareclakan rasa hayang berhubungan tebih tina kanyataan ngaliputan hati kula minuhan daya fikirna mun anjeun apal cintana moal bisa ngabalesna saat cinta menghadiri melukis indah di hati anjeun selalu ku nanti anjeun selalu ku sukai awal tina perkenalan tos karaos perbentenan anjeun bede jeung nulian anjeun menarik perasaan indah jika dilukiskan pertemuan mengesankan sakit jika dilupakan terlalu indah dikenang rasangan sakurna dada tewasa nembong kenana sabab diri mahrum asa taya arti kerdirina lain diri henteu mampu megatkeun ieu belenggu tapi apalah dayaku anjeunna pun teu ngadangu kacatur sosok idaman loba moja ngadeukeutan beuki lilaya perasaan karasana ngarootan dipikir asa teu mungkin abdi anu sangat ingin sedeng anjeun sangat dingin lir alif lam jeung tanwin maksud ati meluk gunung teu daya tangan tewasa kahayang jadi merenung anjeunna lila pekana tisaprak waktos ayeuna abdi liren ngarepkeuna cinta anu dipendemna karasana ge percuma ngan angeurna jero dada mung aya nami anjeunna atuh sugan kulilana anjeun bisa ngarasana duh Gusti nu Maha Asih paparin abdi kakasih
nuku abdi dipiasi sareng anjeuna ge ngasih.